Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun kedatangan makrifati urang simak bareng-bareng. Urang babarengan di imah masing-masing jeung keluarga atawa di mushola atawa di masjid atawa di majelis ta'lim babarengan maca yasin muntayang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku diangkat ka luhur nu ieu nu ayeuna, terus pergantian buku nu anyar, diawali pertama ku yasin, diakhiri ku yasin deui. Abeh kadeuleuna bararagus bae cek balikat ieu yasin kabeh ceuk. Horeng jerona mah aya eceng gondokan. Atuh kadeuleuan ku malaikat teu katipunya na ku urang. Ieu buku di dulu awal yasin, akhir yasin, geus teu kudu cek kitu, teu kudu diproses-proses yasin kabeh cek. Malam nisfu Syaban asal geus nisfu bae deukeut asakan ka puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur ku Gusti Allah, tur dibere sararehat kabehan, dibere giat ibadah ka Gusti Allah, dosa-dosa urang nu geus kaliwat mudah-mudahan dihampura, kaharepna urang dibere cekas memandang akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzahu qanatun lan iku kaya ikilah iki maksud utawi huknatun ngeces wasutun lan mopo-popo cungur illa sahing dalam monggo kaulasoh wa man gosobil luqmatin lan utawi sapaman iku kaseratan yaman kalawan pulugat azagha bi khamrin maka ngilangaken yang mana ing lukma kalawan saja ilam yuhadda ilam yajid ghairu halamun orang mu yaman ing liyana kham wal asahulan utawi kaul asad dari muha iku denara makanan ya khamar lidawain karena tatamba wa atashin lan ngelang wahadul harir wahadul hurri arba'una lan utawi hade wong kang merdeka iku 40 waraqikin lan utawi hade kaula iku 20 bisautin kalawan cemeti aw aidin atawa panangan aw ni'alin atawa tarumpa aw atrapi syabin atawa pirang-pirang pucuk pirang-pirang dodot wagilalan dan ucapakan opo iya ta'ayanu sautun narimanya ta opo sautun cemeti walau ra'al imamu bulughahu thamanina jaza fil asahi dan orang meninggal sabah imam ing
tumeganehat ing 80 maka wenang ya beluk ing dalam monggo gaul asa ziyadatu ta'zirat utawi wa ziyadatu ziyadah iku ta'ziratun zakaya ta'zirat wa qila hadud lan den ucapaken opo hadun had opo hadun had. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terus mata poe berputar tanda ganti jam, ganti poe, ganti minggu, ganti tahun. Teka rasa-rasaan jol Jumat deui, jol Minggu deui, Jumat deui, Minggu deui. Ain deuk buka mah 10 menit ge ngadaguan angel perasaan. Ieu budak pohoan tah henteu nakol bedu. Protesnya padahal mah 10 menit deui mah atau 5 menit deui angel perasaan. Tapi lamun teu ditangguhan mah Jumat jol Jumat deui, jol Minggu deui, jol Jumat deui, jol Minggu deui. Ternyata horeng tereh jeung sakedeung teh kumaha perasaan diri urang. Okos memandang seseorang bagus jeung gorengna tergantung kumaha naon anu ditilikna. Lamun ku urang dideuleukeun ku mata maakur tapi penilaian batin anu berbeda. Si itu di mata urang goreng, si itu mah bagus, si itu mah goreng, si ieu mah bagus. Kos kitulah salilana nemantak sing hade urang memandang seseorang. Ketika Abu Jahal datang ke Kangjeng Nabi ngomong nyana ngocoprak bae aing mendeuleuh dia Muhammad Jepang gorengna sadunya cak aing mah dia. Oh waret Abu Jahal tas dirangkas meureun. Cak aing mah panggoreng-goreng na sia. Lantaran ngaganggu kestabilan Mekah, ngaganggu kestabilan keluarga, ngaganggu kestabilan agama. Cek aing majasia makar mad. Dipandang ku Abu Jahal makar, kumaha jawaban Kangjeng Nabi? Bener Abu Jahal, bener teh salah. Bener. Jol sirna Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, jika ulama anjeun Muhammad leuwih caang tibatan mata poe mangan sakadarnya angan jagat anjeun mah dunia akhirat kacaangan eueuh tandingna anjeun mah pang bagus-bagusna jeung pang caang-caang sinarna lain sakadar di dunia tapi nyulusup terusnya angan akhirat. Macam Kangjeng benar. Sahabat datang geus Abu Jahal jeung Abu Bakar teh. Kangjeng, tadi Abu Jahal ngomong panggorengna cenah. Makar malah mah. Jadi cek Tuhan bener ewa gitu. Kok tadi disalahkeun sih? Henteu. Cek sina Abu Bakar mah cenah tuh. Tuhan teh pang bagus-bagusna. Bahkan tanding bener. Kok itu benar ya benar sih? Cikang jeung jelema kumaha memandang tuh Masya Allah. Al-mar'u mir'atul mu'min. Seseorang adalah kaca jelema mukmin. Jelema mukmin mah kudu ngacana
ka jelema mukmin deui. Ketika orang kafir ngaca ka mukmin, kakafiranana bakal katembung. Sebab cemongan beungeutna. Begitu ngaca jija aing cebong, nu dicarekan kaca. Goblok sia kaca cemong pukunyana nu cemong. Tah kos gitulah geus manusia eta adalah cermin. Mukmin adalah cermin. Kumaha nu memandang, kayak kadang-kadang bagus, kadang-kadang goreng. Berarti penyakit nu aya di diri urang sing aya. Memandang Kangjeng bae dipandang ku Abu Jahal mah kitu, dipandang ku si Abu Bakar mah kitu. Kitu keneh si dina Abu Bakar dipandang ku Syiah mah eueun nilai saeutik-eutik acan ku urang mah manusia anu pangbagus-bagusna setelah Kangjeng. Memandang Tuan Syekh ku urang mah dipuji-puji lantaran jelema nu deukeut jasa ka Gusti Allah tur bisa nuduhkeun ka jelema nu deukeut. Kutubul Aulia tapi dipandang ku Wahabi jeung Syiah mah jeung MD termasuk Persib atuh itu bagus. Jadi kumaha badak da kaca eta kumaha nu nempona kasep baik nu nempona si eta mah rumek takos itu. Nah ieu urang sakedeung rarasaan perasaan ti minggu ka minggu sakedeung komo nu ongkosna ngahutang. Nut minggu kabari geus dibayar kemarin kahutang deui bae. Ieu kan rata-rata jelema miskin kabeh nu ngaji. Susah. Nu sugih barembungeun ngaji teh oning ka puncak jakna lah ka Bali. Mantap ngeunaheun jasa ieu ruang riung jeung nu sararusah. Ngeunaheun jeung nu bodoh masalah ge teu kanyawan pajar bener bae urang. Ate bagura gua diciptakeun da kieu ruang riung jeung nu susah. Jeung nu susah mah tilok suudzon. Tilok suudzon nya mah heuheuh henteu. Lamun nu sugih suudzon malul pan kitu. Entek maning jeung nu susah. Ngariung berkatna goreng nu susah. Yo bu dibawaan kabeh. Ngan teu pamajikanna mah diangsongkeun. Aji jeung nu sugih mah perhitungan malulu. Mun dibere kabeh waduh rugi jagana. Jadi ngariung ge make kalkulator. Susah mah tilok nu susah. Urang diciptakeun ieu nikmat hirup ruang riung jeung nu susah. Sebab mayoritas ahli sorga nu susah. Wah gua ngararamin wae. Asandek wae. Aduh. Itu memang gitu. Jadi aksaru ahliha al-fuqara wal masakin. Panglolobana penghuni surga adalah fuqara wal masakin. Mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kangjeng Nabi cintaeun pisan ka para fuqara jeung masakin jeung babarengan diuk jeung fuqara jeung masakin ngariung. Antara nu sararugi mah poe Minggu teh sagede camat bae geus teu kaburu ngaji. Jabatan aya di nyana, harta fasilitas aya di nyana, diajakan ngaji ge embau. Komo bupati, dongeng na ngaji eueuh. Dongeng da bupati gaji sanajan ngaji jeung bangsana, embung kasinggung ku agama embung. Embung beusi diharam-haram nyana mah teu kuateun diharam-haram teh hatena. Teu kuateun sebab penghuni neraka kan nyana mah. Maksudna nu teu bener, aya bupati bener mangan di mana aya nu bener.
aya bae hiji dua mah ngan ulah ditanyakeun ai bupati urang ulah tuh masing-masing bae sih embung nyana mah dicarekan ku agama teh embung aya urang mah pan geus kebal geus kebal teh geus kebal sebodoh lah aing dicarekan los emang aing mah pantes dicarekan tah penghuni surga mah kos kitu sanajan diharam-haram ge eta kredit terus bae nyolonong bae teu ka surga teh jadi betuk tuh dengan cepatna perputaran matahari urangna betah di alam dunia eueuh nu ditungguan ku urang cepetlah karasana ternyata urang geus aya di jero bulan Sya'ban tanggal 1 sakumaha minggu kamari dijelaskeun pe Jumat Sabtu Minggu nisfu Sya'ban malam Senin Selasa malam Rebo malam geus malam Jumat geus malam Jumat isuk urang babarengan di imah masing-masing jeung keluarga atawa di mushola atawa di masjid atawa di majelis ta'lim babarengan maca Yasin mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala buku diangkat ka luhur nu ieu nu ayeuna terus pergantian buku nu anyar diawali pertama ku Yasin diakhiri ku Yasin deui abeh kadeuleuna bararagus bae cak malaikat ieu Yasin kabeh ceuk bareng jerona mah aya eceng gondokan atuh kadeuleuan ku malaikat teu katipunya na ku urang ieu buku di dulu awal Yasin akhir Yasin geus teu kudu cek kitu teu kudu diproses-proses Yasin kabeh cek Batak geges urang malam Jumat sorangan mangga jeung pamajikan mangga jeung pamajikan kan ulah di kamar duan atuh di kamar maca Yasin jeung pamajikan walang geus dua datang ka Wamalia lagi jago teh jadi mepelingan eta nisful awal aya nu makekeun di Bandung di Garut aya nu makekeun nisfus tsani malam 16 maka bae ngan galibna adalah nurutkeun cek keterangan nisful awal jadi malam 15 ai kunut mah urang pan malam ke-16 15 malam ke-16 nisfu ieu mah malam 15 deh cenah kula mendek ti kuari bae atuh los terus aya beurang peuting geus teu nya waktu terus leuwih bagus asal kuat bae nahanan ngabaca pamajikan cek pamajikan ieu barang ngaji ka Cirong Yasin deui teu nyaho ieu dapur teu nyaho bawang cabe Yasin deui asal kuat teh urang dikitukeun waya dahar hayang ke Yasin deui waya nginum hayang ngopi hayang ke Yasin deui malah mah peuting mah teu meunang tinggaleun masalah geus kuat bae ngocopak itu cokot tuh kodok di kantong kodok tuh saya pelingan bahwa malam Jumat malam nisfu Sya'ban asal geus nisfu bae deketnya asakan ka puasa hurut mang meulikeun baju pamajikan tahun itu ge can anggeus kabayar saparo kuari deuk puasa deui eungap rarasa aja aduh eta si meurina kreditan atuh kitu
numpuk kreditan kagincu-gincu kredit. Mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur ku Gusti Allah, tur dibere sararehat kabehan, dibere giat ibadah ka Gusti Allah, dosa-dosa urang nu geus kaliwat mudah-mudahan dihampura, kahareupna urang dibere cekas memandang akhirat. Amin ya rabbal. Urang nuluykeun tentang syarabil khamri asyribah. Tiap minuman anu ngaweurekeun boro-boro loba saeutik ge hukumna jadi haram. Ketika ya jelema nginum dikenakeun sanksi mun nginum arak teh ku nagara. Jieun aturanana malah di Indonesia boro-boro dek dijieun aturan sanksi hukum Al-Quran dilegalkeun. Masya Allah, Inggris di mana baheula mah urang ningali minuman-minuman sing jrentul, ayeuna mah sadae dengan alasan mempersediakan tamu-tamu asing aya di urang agar hidup bebas, tenang, betah nyana di urang sebab nyana nu boga modal, nyana nu usaha, nyana nu boga kauntungan. Orang menonton aju orang ilu meuli arak nama mararabo teu pantes diketos aya nu mabok, kendal aya nu mabok, terap aya nu mabok, teu pantes kan diterap mabok ke kampung. Lamun di Cilongok mah serem oge sebab Cilongok Citi. Atuh teu pantes bae dek di kampung dek di kota mabok baja urusanana teh mah haram. Tah di Indonesia ulah ngarep-ngarep bakal diterapkeun hukum Islam sadajan loba nu ngotot tetap baik. HTI hayang boga khalifah wajar sebab amburadulna negara. FPI ingin menerapkan keadilan wajar sebab geus aracak-acakan hukum teh ieu mah kitu situ mah kitu. Teu jelas hukum deuk diterapkeun ka saha pantes. Urang ngadoakeun. Tapi di tengah-tengah batur keur memperjuangkan agama baik berbentuk khalifah atau keadilan, NU mah geus nahanan. Ahok bagus, Jokowi bagus, wanita-wanita boleh, terus nyana mah aturan-aturan malah nu geus dimuktamarkeun ge tidak boleh untuk pimpinan kafir muktamar deui ngadadak jadi menang. Atuh pasti di organisasi jeung organisasi ribut kan teu etis lamun HTI ribut jeung NU sebab kitabna sarua Al-Qur'an. Kan teu etis FPI ribut jeung NU sebab kitabna sarua Al-Qur'an. Hadisna sarua Bukhari, Muslim, berbagai sunan-sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, kan sarua. Malah diangkat ku NU Ahok mas Sunan Kalijogo. Kalijodo. Aja dah urusan ada kau sekarang itu dah.
Iya kan jadi ribut antara orang kafir seseria. Kafir cacala katakan urang nu dijadikeun parabot kitabna akur Al-Qur'anul Karim urang ribut. Nah jagalah ku urang keributan eta. Terus nu berjuang mah terus ulah sampaikan ka bentrok engke ge satu saat manehna ge sadar minimal diganti ngaranna Haji Sadar. Ngedan ketua NU siapa yang dulu Agil sekarang Haji Sadar. Oh iya eta ke di jelema ganti ngaran Haji Sadar. Tapi kadang-kadang aya sadar teu sadar. Kos jelema soleh teu soleh. Kos jelema sobar tapi ngamuk bae. Ngaran mah sobar ngan ngamuk bae. Itu sebuah nama. Cantang tu akur jeung zatiah nu digararadan. Ieu mah hartina urang baik-baik jeung pandai-pandai menjaga diri urang, salametkeun diri urang. Sebab moal kebal deui paeh kumaha urang mun keribut jeung sesama muslim. Ko mau datang ke haju urang adu kekuatan magelut. Al-qatil wal maqtul finnar. Tapi aya cek Kangjeng Nabi al-qatil wal maqtul kabeh sorga. Cek Kangjeng Nabi nu maehan ka sorga adu dipaehan sorga. Sorga kabeh. Kaget, sahabat kaget. Pan kamari ieu mah ngomong nu maehan jeung nu dipaehan neraka. Ieu makan suka sorga kabeh. Daratang ka Kangjeng kos kumaha Tuhan eta si anu ka sorga kabeh. Perang. Begitu perang kafir ngabunuh muslim, teh sorga. Tas ngabunuh langsung nyana asup Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aya deui nu ngabunuh, paeh deui. Atuh sorga kabeh. Oh kos gitu Tuhan atuh kafir ngabunuh mukmin aju asup Islam dibunuh deui kal qatil wal maqtul fil jannah masyaallah. Teh ieu nya urang mah keur nyaritakeun teh tentang sanksi jelema anu minuman miras. Ieu nu kamari geus dicaritakeun yuhaddu bidur di khamr. Boro-boro nginum arakna sangkira nginum dedek arakna ge tetep baehan. Tapi lamun ngadahar roti anu tariguna di adonan make khamr teu kudu dihad, haram mah haram tarotingan teu kudu dihad. Jajamu anu diaduk-aduk jeung arak eta ge sarua haram ngan teu kudu dihad. Kos kitu mah haram mah haram. Ieu makanan-makanan nu di urang teh sing hade hampir make barang-barang nu haram. Kanyahoanana di mana? Diteliti mah urang neliti manteu mui neliti ngan sepintas, dokter-dokter neliti ngan sepintas, lantaran nagara na bentukna kos kieu kaayaanana ngan kanyahoanana dina efek. Mana efek? Hiji jelema buringas, nomor kedua teu hararusu mun salat. Eta teh khusus salat teh lantaran makananana. Motor lamun dieusian 2 tak bau haseupna teh. Bau. Marepet teh digas teh ngedredeg. Lain majunya mah lamun make 2 tak dadat boro-boro balap. Deuk hayang datang ka tujuan ge. Eta 2 tak. Komo lamun make minyak tanah mah motor make minyak tanah tuh anggeus
Nah ieu awak urang teh bensin ieu ngaderdet bae deuk salat puyeng tapi nonton TV teu eta tidak sawareh makananana bensinna teu beres deuk ngaji deuk ngaji ke deui tapi main gapleh mah ngajek-jrek bae tah eta bensin sing ade wa kadza huknatun itu keneh lamun diasupan hukna teh ya hiji alat atawa obat anu make arak ngan diasupkeunana kana liang tai dubur. Nah eta lamun aya satu cara medis ngasupkeun obat melalui dubur make arak eta teh teu kudu diihad kos kitu teh wasu'utun jeung su'ut popol irung jadi irung eta kapan ieu hubunganana jeung telinga jeung mata THT telinga hidung tenggorokan lain mata yang masuk sambarangan THT tenggorokan eta teh ieu satu saluran nah nu geus jitu ndek ngobatan mata telinga di irung ngobatan tenggorokan di irung baheula di zaman jahiliyah aya satu cara ngobatan telinga hidung tenggorokan melalui suut besi dibelem ke ditendenan obat ke dibelem deui tendenan obat deui obat tersebut make arak obat tersebut aya arakan nah obat tersebut geus sedeng kira-kira diasupkeun ka irung cara baheula tradisional asupkeun atuh lain saasup-asupna ngajurus ndek ceuli di mana kumaha tenggorokan di mana kumaha irung kumaha nah eta ngaranna suut besi urang ge coba-coba besi beuleum ku urang asupkeun ge kades nah ieu batak aya di kitab zaman baheula cara pengobatan tradisional teh modal geus kitu make arak termasuk diasupkeun kana dubur make arak ngan besi dibeuleum dina hadis Bukhari aya hukna termasuk su'ud eta teh teu kudu dihad kos kitu teh teu kudu dihad wa man gosa bilukmatin dahar lantaran dahar teh kapan ari nu susah mah biasana ngan sakadar jeung tempe tahu paling teri ieu mah dahar jeung kakap merah pohar weh di samping kakap aya lauk arwana di beulung wari mah dahar jeung arwana sakali mah ya Allah ya Rabb aya hulu hiu kan lu susah mah waduh mak tuh lu comot ka dieu comot ka ditu jatilok manggih teh kapan nyana tangga bae calanga ditanya kunaon sih kaselekan orangnya kabeulan lantaran nyelek teuing kan ari aturanana mah urang dahar ya set comot-comotna ulah gede teuing nu ukuran setengaheun di sungut urang eta aturan dahar teh kos kitu
lamun pas sungut coba oh leutik teuing sagede sendok kopi atuh lah leutik teuing pake sendok kopi ka dia ngalah tuh ceuing atau gua ada jasa ieu mah pake centong diwolkeun mal bisa dah jadi aturanana setengaheun sungut urang eta karak bagus dahar teh bakal aju dikunyahna 40 kali mana penyakit 40 kali tok hitungan ku urang di 2 4 5 genep mahal kaburu daharna naon ya lemes jadi geus datang ka beuteung teh pencernaan ge ngeunah ceknya nikmat ya kos kieu mah aing teh kudu hese cek pencernaan ieu mau datang sok boga dek kieu puyang aing cek pencernaan ye ayo jangan ngagiling teh mah kekuatan paling 10 tahun umur 30 40 mulai nyeri beuteung lah nyeri ieu lah gara-gara urang kene mun ti kuari terus urang 40 kali kunyahan 40 cek pamajikan teh geus 2 jam salaki dahar sadang geus atuh ulah loba-loba dahar atuh aya sapiring anu normal aja 40 kali kunyahan atuh ti jam 3 jam 5 tah kaseretan ya Zaedar kemudian kaseretan atawa kabeuheulan luak lieu eueuh cai putih eueuh cai teh eueuh nu aya ge arak lamun teu segera diselesaikeun di inuman asana lolos atau jadi penyakit gede maka waman gossobi luqmatin Zaid nu kabeuheulan ku huapan asagha bi khamrin dipersilahkeun inuman arak ilam yajid ghairaha lamun memang eueuh salian arak meunang luak liuk eueuh cai iwal arak inu sebab eta mah nyalametkeun tuh Masya Allah karim geus dialalatur kabeh ge ku agama eueuh nu tinggalin al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan selesai deuk nanyakeun naon ka nyiduh-nyiduh kahitut-hitut geus aya atuh kahitut-hitut geus aya sih namun hitut aya ambeuna doang hitut letik doang lamun ngadurut-dut hitut gede durot ngaranna eta hitut geus atuh lamun urang keur salat urang hitut kaluar ulah mempertahankan diri tetep bae kaluar bari nyekelan besi pajari hitut ku batur padahal heueuh tapi tetap adab-adabanna nyekelan oh berarti mimisan kajian hukum tah ditanya kelan ki adab lah geus lamun urang diriungan deuk hitut kaluar ulah sangeunahna kudu ngariung dut ulah kitu teh bagus pake aturan ka hitut-hitut dan lain-lain sebagainya nyiduh geus aya aturanna komo ieu mah minuman Masya Allah kumaha lamun tatamba nambaan ngobatan penyakit make arak menang atawa henteu wal asahu tahrimuha lidawai cikaul asah haram arak pake ngobatan ulah sebab barang haram mah teu mungkin jadi obat
Labasuila anit tadawi biha Kangjeng Nabi ditaras tentang pengobatan nambaan make arak cek Kangjeng Nabi innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Arak mah moal jadi obat malah jadi penyakit. Teu bisa barang nu geus diharamkeun ku agama ku syara ku Gusti Allah moal bisa jadi obat penyakit. Tak haram teu beunang kecuali deui obat kecuali make arak. Mun teu diobatan ku arak bakal coplok roh. Tama teu nanaon kasupna darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Masya Allah. Baheula arak teh aya mangfaatna jelema nu nyeri awak nginum arak sakali, dua kali, tilu kali nyeri awakna leungit. Ketika jelema sering asup angin, nginum arak sekali, dua kali, tilu kali, moal terjangkit asup angin. Jelema kurang tenaga, nginum arak sekali, dua kali, tilu kali, tambahlah tenaga. Seperti gitu. Eta teh diinformasikeun ka Kangjeng Rasul ku Gusti Allah. Arak teh seperti eta Muhammad, tetapi ternyata horenganan arak teh di zaman umat anjeun mah ku kaula yeuh deuk diharamkeun. Sebab umat anjeun pola pikirna bahaya lamun dimeunangkeun nginum arak ieu kadituna bakalna moal kaurus nagara, moal kaurus keluarga, moal kaurus. Sebab di umat anjeun mah berbeda jeung umat nu baheula. Umat nu baheula mah garariat. Umat anjeun mah komo neuleuh di parahyangan mah di Garut, di Bandung isuk-isuk lain digawe cindutrung bae kieu ngarokok bacas deui cas deui. Kita di Gambung tiris ngarokok deui deuk di mana majuna negara atuh jangan siduru kieu tah ngahod-hod ja tiris pantai tiris kieu bae ke ngarokok deui ngarokok salah-salah ka kamar anakan deui. Negara di kumaha majuna. Nah, kumaha lamun dibere mabok mungkin. Nah, maka cek Gusti Allah Muhammad anu tatadina eta arak kabogaan manfaat dek dicabut ku kaula kamangfaatanana ngajadi racun. Allah ketika diharamkeun ieu arak cabut kamangfaatanana maka dijadikeun racun ku kaula. Sok geura jelema nu nginum arak karacunan awakna. Kos gitulah. Ieu tergantung kumaha nu bogana Gusti Allah ngamangpaatkeun mangfaat. Gusti Allah ngaharamkeun cabut kamangfaatanana. Maka haram nambaan penyakit make arak. Sebab arak geus jadi racun. Innallaha lam yaj'al shifaa ummati fi ma hurrima alaihi. Saja Gusti Allah tega jadikeun tambah umat kaula make arak nu diharamkeun. Teu bisa, teu mungkin diobatan make arak teu bisa. Moal bisa. Geus lamun aya keneh jalan ulah make arak. Kitu keneh liat sin jelema dahaga eueuh deui aya gitu aya keneh caingan dahaga asal ngeunah jasa lamun nginum arak haram. Dahaga jasa dahaga ngelak nginum arak haram kecuali lamun pengobatan geus eueuh deui. Ieu mah jelema ieu kunaon dicalang ape pugu ieu cenah cekeun teh naon kitu ngaranna kurang nginum emang teu boga cai eueuh cai di lemburnya mah eueuh cai aya ge arak
Nah, eta teh cai makan urang walaupun cai harese. Sok geura ieu cai teh urang mensyukuri cai bae ge ieu can bisa urang. Lamun ku Gusti Allah hujan teh diturunkeun dihandap geus teu dikaluarkeun cai ku Gusti Allah Maha Kawasa Gusti Allah mah hujan teu dihadap beak cai. Deuk ka mana lumpat? Deuk ka mana? Ieu urang teh cai bae ge ieu hese syukuranna ka Gusti Allah. Andai kata hese cai cara zaman baheula di Jaziratul Arab, hese kan cai. Lantaran gurun Sahara, batu. Masya Allah, emang cai di mana atuh di Arab? Hese. Numantak ngalaan cai kawadi. Eta teh jang keluarga. Sampai sapetingin, 22 petingin ngala cai kawadi, wadi teh ka lembah. Bu hese-hesena cai. Tetapi di saat hese cai jelema giat ibadah. Kos zaman kamari ieu urang sasumur. Lamun deuk mandi kadinya, deuk tahajud kadinya, deuk naon tapi gara riat masjid rame bae. Kuari cai unggal imah aya. Malah unggal kamar cai, unggal kamar cai. Unggal kamar cai tetep bae masjid kosong. Jadi henteu dijamin, teu gajamin lobana cai aju loba ibadah teu henteu. Jageuningan dan zaman baheula cai saeutik ibadah giat. Kuari cai loba ya biasa-biasa bae. Kan mantak jelema nu jual beli cai moal berkah hirupna. Jual beli cai anu sumur maksudna jual beli. Urang boga sumur dijual caina moal berkah. Deuleukeun tungtung. Boga pabrik-pabrik cai, perusahaan-perusahaan cai, ujung-ujung nama moal berkah sebab cai makan teu meulin nu Allah dijual ku jana geus bahaya. Ujung-ujungna moal berkah. Jualan cai kudu da ge dibikeunan cai menjanu Allah. Tilu perkara rejengan di alam dunia di antarana cai. Wahadul hur wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu pangajian dina guru urang mudah-mudahan manfaat ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.